wa man kana fi hadihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabil. Sajal man tawawuh di dunyana nya moal wawuh di akhiratna, sajal man tetepang ka Allahna di dunya nya moal tepang di akhiratna, sajal man teu ma'rifat di dunyana na moal ma'rifat di akhiratna. Berjuang jadi ayeuna waktuna neangan teh ayeuna, waktu wiridan teh ayeuna, waktu makrifat teh ayeuna, waktu dikir teh ayeuna, memeh di dikiran batur, waktu salat teh ayeuna, memeh disolatkeun batur, waktu puasa teh ayeuna, memeh dikodoan batur, waktu haji umroh ge ayeuna, memeh dibadal umrohkeun, memeh dibadal hajikeun. Amaning ayeuna mumpung aya waktu sehatna, mumpung aya waktu jag-jagna, mumpung aya waktu ku Allah diizinkeun jam tayangna. La ilaha